Meni cocok pisan ieu mah siang-siangna tuang sareng sambal hiris anu lada. Saatosna tuang lajeng weh ka kebon bade ngarah karari sareng ngalah suluh. Wilujeng dongkap deui atuh nya baraya sadayana. Sapertos biasa dina sapopoena Mamah Alisa di kampung. Semoga yang selalu mantengin videonya Mama Alisa semuanya diberi kesehatan ya, amin. Tahnya janten ayeuna mah rencangan heula abi bade ngarah cabe. Kanggo nyambel hirisna soalna di pawon teh tos teu aya cabe. Ngan hanyakalna teh ieu cabe nana teh seseueurna mah harejo kene. Tahnya ayeuna mah urang skip we tiba-tiba ieu abi teh tos aya di pawon deui. Hayu ayeuna mah ieu bantosan abi mipitan ieu hirisna. Tah janten di dieu abi teh sakantenan sabari nyangu. Soalna ameh enakeun kitu emamna teh sareng sangu anu haneut-haneut. Kumaha atuh palebah baraya sadayana atos marusim hiris tah acan. Hitung hilapnya sambal hiris mah sing karaos gula arenna teh sing amis. Ameh lada sareng amisna teh karaos. Tah ayeuna mah nyambelna oge bade kana